ya. Nah panustrungan putusan raja sudah ketok palu, malahan menyimpulkan ini sudah menjadi undang-undang raja. Wah, jadi undang-undang. Gesah Sudah jadi keprak. Keprak teh keputusan raja. Keprak Laras paman kumaha. Nah kepres raja itu mimpi, Raja Astina ngimpen sang Nalendra teh bisa negara bakal kembali ke semula, bakal damai dan sejahtera. Tapi syaratnya di alun-alun negara Astina itu kudu ngaruang utek Semar Badranaya. Jadi tumbang tumalan ku utek untuk negara Astina ini supaya tentrem raharja di alun-alun negara harus nanem utek. Sanes utek atau otak. Nah itu otak Semar Badranaya. Nah sadayana nyuhunkeun saur manu urang sami ngajugjug negara Amarta Kampung Tumaritis, urang menta utek Semar Badranaya. Setuju kabeh? Iya beres. Instruksi mangga instruksi ya kumaha pasihan kesempatan kalau pikir sasangem silakan bangga paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu di pabrik hapunten anu ditenda kaulah karena kungupingna ieu parantos jadi keputusan raja kaulah sangat setuju karena ieu keputusan raja. Nah anger kapan ieu teh keur kepentingan sadayana paralun maklum kasuhun ieu leres parantos jadi keputusan raja. Upami ieu parantos jadi keputusan raja malahan parantos disatujuan ku para dewan parantos dewana meureun meunang panyogok bisa waluya nagara bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang utek jelema. Waduh kudu ngaruang otak jelema hei teu salah utek naon sih boa utek cepot disikat sih koing lu bicara macam-macam lu emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot tak itu utek jelema leres kedah di ruang ya tapi tisaka wayah jelema saha ai nu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu aya anak acan cicingnya tuh kang koseak lainnya nah di dunia menirupa-rupa kejadian aneka ragam sebutna ge meureun ku eta dina patroli we dina buser wapoe enggak anak diperkosa bapakna ini payahan incu gerapek pikir ku siling bapakna dipencit ku anakna aya ngapoe saha nu teu ngeri ninina ku incuna dipayahan ku tararega budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku gede tuh Masya Allah Gusti nu Maha Agung harengheng na dunya nya kan harengheng dunya ayeuna
Yang tengah rasa dosa. awewe mesin orok. Nah, ada lalaki jeung lalaki Indomie. Sodomi belum Lain Indomie jauh-jauh saja. Budak merkosa kolot diperkosa ku budak diperkosa ku kolot nya budak diperkosa ku budak aya nu kolot kekereuweut ka budak tah kitu man. Jadi wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak asal eta uteuk keur kaula wayahna rek dibongkar ayeuna uluh aya anak nah pira uteuk atuh kanyebikeun aduh nya gentir bapak mah ku kue Bogo dan tetep pakaian dibikin kawas nu lieu sia teh mengker bapana mengker da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun ka pun anak sagalaropi diajar dewasa aja sok nya ngomong bisa jawab ai dina seueuhanana mah bisa wae aing mah mana teh anakna nya muhun bener muhun ngaranna cepotnya cepot kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal uteuk pun bapa ulah sae dibikeun wah cenah pira nu kitu ngae gitu nya si doraka mah kitu da cicing deh sagala pake kudu malapah gedang atuh ngae gitu kan sace cicing nganan tapi aku rek tega daya maksudna sagala rupa oge jadi kumaneh dibikeun eta otak sumohon mung abdi teh aya kaprihatinan digentian hayang sabaraha juta duit ieu teh moal tiasa digentosan ku artos kumaha bisa disisili sim kuring teh melak peutuy heeh eta peutuy teh nepi ka ayeuna unggal penulan marurag wae jeung hileudan wae deh jeung kolopetong we kabeh peutuy teh tah kitu heeh hanas abdi teh kababaturan dikumpulkeun ngalap peutuy efek datang ke kebun putih teh hiji we geus garing itu ini era abdi kababaturan nya kapaksa we abdi teh api-api teh eling digarotong ke rumah sakit gitu terus tah abdi teh tatanya kaditu jeung kadieu ya bisa cenah peutuy maneh bakal buahan bakal leubetur bakal ngahasilkeun eta peutuy teh tapi ieu teh wayahna dihanapkeun akar peutuy teh kudu nuna otak buta enteng atuh kudu nuna otak raksasa enteng ban enteng buta naon anu kumaneh dipentah naha buta dayan naha naha buta maga naha butati pokoknya mah buta we buta anu torogan buta nu torogan kumaha buta nu teu gablek pucus buta pika sebeleun urang mana buta pika geuleuheun urang mana tanyakeun ngomongna sok ka mana karep teu pika hartieun batur pika pusingan batur ngomong hayang menang sorangan hayang ngomong hayang menang sorangan gede hulu butana teh nya
namun aya kahayang teh ti totorosol kiri siku kanan jadi ngalibatkeun batu dibelaan siku kiri siku kanan ya jeung sok ngalibatkeun batur urang mana butana ai butana mah tos aya di dieu oh sok atuh ku urang-urang pangdewakeun sae sing tuduhkeun butana mana da namanya teh paling ditu tadi teh ari ayeuna mah pindah ka mana eta goblok nah make deungeu aing dipenta otak kurang ajar sia atuh modar meureun aing amek tah sarua dewek oge kitu apa bedanya sarua da eueuh bedana atuh Lairing hiji denawa anu kakasih Lodra Denta leres nampi pancen ti Prabu Duryodana pikeun ngempelkeun sedanten para Kurawa miwah walad dia balak doh nyata ngeunaan kejadian negara Astina kasep anger di Patikarna mangga sadaya kempal di Paseban lagi tapi niat sedang tepat ku gogoda hebat kekenan bari pinandangan karim pacuan lareng mun maksud nangis gagal Sana balintangan Amaran mangaruslah Salanjan adang cobek di kantingaran itu paman mangali Mual musnah hanya muruk paliwarana mabur ngatut senagara apa benar ya Berapa
Mangga calik geula beres dah. Kasumanep kasumadang kaparung ka ujung gaya sumanget pahadianun urang berjuang Hati pati karna manis sarung korban kumaha aya naon pamat mangga linggih heula ger mangga putuk mangga dipoyun Urawa samia merbayaksa wontening paseban Jawi ya paseban Jawi Adipati karena Jayarata Aswatama Citrayuda Doh umiwah para Kurawan sanesna sami merbayarsa anu jadi sesepuh dina ieu riungan Rasidrona kawuh hiji denawa Durgala denta hiji kapercayaanana Raja Astina Prabu Duryudana iya iki ngandika kumaha paman aya naon bae kumaha wah yang ngakene kasepuhan mangga rupina kasangakeun ka kasepuhan punten atuh anger ieu kapenggeran mangga wilujeng sumping anger dipatikarna ti awanga anger Jayarata ti Wanakeling Satria Undar Lautan si Cika kurung si bungsu olah si bungsu Sinunga nyaeta punanak teteh nyaeta Aswatama tiga rakan jati acungkeun atuh leungeun Aswatama aduh ieu bener diagul-agul kaprok kasadayana taeta punanak teteh benten tinulian Citrayuda nuhun aing udah kaprok sakit tuh manehna da kitu jelema goreng hate mah anak lewe kumaha paman Ari mang teh gempungan nyaeta di karaton Ari gempungan teh anu sarumping teh kasepuhan Resi Wisma Pati Harya Sangkuni Mang Widura alayan ieu kapercantenanana anger Prabu Duryodana anu eta dina gempungan teh nu disawalakeun teu kirang sareng teu langkung nyaeta ngeunaan kaayaan nagara Astina dina waktos ayeuna wireh di nagara Astina teh kakeunaan ku krisis multidimensi anu berkepanjangan kaharengehengan anu terus-terusan tereureureuh kajadian di belah wetan Candrengse belah wetan Jelgur belah kidul Jelgur belah kidul Candrengse belah kidul Jelger belah kaler kajadian gitu can anu nemu di belah kulon Cincarowok can kaya
balo-balo di negara Astina harengeheng kudedengean masyarakat negara ngamarudah iya dalaras paman can pusir daya haina pinuh ku PKR pedagang kaki 7 kaki 5 tanya kaki 5 akibat loba pengangguran begitu tuh disalurkeun tekan ya hese pisan Eta akibat neangan keindahan kota teh hese sah benerin lain mah tidak bertatap hilang kepercayaan di masyarakat ke pemerintahan anak krisis kepercayaan benar krisisnya iya kayaan di negara Astina luar biasa wah Pak Jujut Pak Jejut Pak Kusut bersama Samurawut daerah kumuh di mana-mana tempat limbah di mana-mana hah iya leres paman tuh mamala terdisiplin kabeh ti mimiti raja hampura ya hampura lain gago goreng negara Astina raja pejabat negara Astina rakyatna kabeh urang salahkeun we ulah lamun nyalahkeun salah saurang ieu pasaeun ieu pasar mending salahkeun kabeh mending kabeh sabab numutkeun ilmu matematika nya matematika ilmu mati-matian matematika aja itu positif kali positif sama dengan positif tuh positif kali negatif 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 kali negatif positif terus betul 100 untuk karena ada Gusti Dipati karena mah tuh nanti benar kali benar sama dengan benar benar kali salah sama dengan salah salah kali salah sama dengan benar eta nah lamun urang geus nyokot ilmu matematika nu bieu dijalankeun sapopoe bakal genah kana hati bakal tumaninah bakal merenah jadi bener kali bener sama dengan bener tah munu bener mah benerkeun bener kaituna bener kali bener sama dengan bener nu bener kudu dibenerkeun itu benar konsekuen dah munu salah salahkeun itu bener salah kali salah bener nah jikalau orang salah salahkan itu benar oh kartos tuh benar kali salah salah kumaha tah ruksakna negara teh didinya nu salah dibenerkeun nya atuh salah eta pabulitkeun yang salah dibenarkan itu salah oh eta tuh penyelewengan bener itu salah karena kan ditutupan supaya jadi benar dia salah itu anggaran ditutup-tutupkeun atuh maling ngajak maling ka kiai itu salah bangsat aja kalau bangsat ngajak maling ka maling bener layana eta mah bener naonana bener goblokna benar teh ceritanya iya bangsat ngajak maling itu iya benar tahu tah jalan kaluarna urang salahkeun heula sararea di mana-mana geus salah sararea nah di dieu arti hakikat arti dari reformasi betul eta re itu kembali masih kam semula kembalilah kepada fitrah manusianya itu jelas
timimiti raja nepi ka rakyat negara Astina. Coba kembali kepada fitrah manusia, itu hakikat dari reformasi. Iya. Bener Gitu numutkeun gempungan tadi. eta kudu musyawarah. Jadi dibelaan ku sararea. Iya. Nah, panustrungan putusan raja Ketok palu raja sudah ketok palu, malahan menyimpulkan ini sudah menjadi undang-undang raja. wah jadi undang-undang. Geus jadi Gesah. keputusan. Gesah. Sudah jadi keprak. Tuh. Keprak teh keputusan raja. Keputusan raja. Waduh. Mun kerte, Keprak. bisa kerte. Laras paman kumaha? Nah, Kepres. raja itu mimpi. Raja Astina ngimpena sang Nalendra teh bisa negara bakal kembali ke semula, Harapi hari bakal damai dan sejahtera. Tapi syaratnya di alun-alun negara Astina itu kudu ngaruang utek Semar Badranaya. negara beres negara teh ya. Aku eta Jadi tumbang tumalan ku utek. untuk negara Astina ini supaya tentrem raharja di alun-alun negara harus nanem utek. Sanes utek atuh otakna itu. Tak. Betul. Otak Semar Badranaya. Bener. Nah, sadayana nyuhunkeun saur manu urang sami ngajugjug nagara Amarta Kampung Tumaritis, urang menta utek Semar Badranaya. Semua Setuju kabeh? Iya, beres. Akur. Instruksi. Mangga. Instruksi ya. instruksi ya. Kumaha? Pasihan kesempatan kalau pikir sasangem. Silakan. Bangga. Paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu di pabrik hapunten anu ditenda. Kaulah karena kungupingna ieu parantos jadi keputusan raja. Kaulah sangat setuju karena ieu keputusan raja. Nah, Mencegah sauran ya. nah, anger. Kapan ieu teh keur kepentingan sadayana? Paralun maklum kasuhun. Ieu laras parantos jadi keputusan raja. Upami ieu parantos jadi keputusan raja, malahan parantos disatujuan ku para dewan. Parantos dewana meureun meunang pajogok. Temana ngaruh itu. Mata mana? Penyogok nih. Di mana-mana aya laporan pertanggungjawan jawab raja, ulah dijieun objek ku rajin. Udah dijieun kesempatan. Ulu. Udah dijieun kesempatan. Nah, anger margi ieu teh bakal ngarugikeun sasawios. Tuh gini, eta tuh gini. Mangaemut Tidak diperbolehkan. keke ieu keputusan raja tiasa teh keputusan raja digugu ku sadayana. Upami ieu keputusan raja teh keur kepentingan negara bangsa katut hirup jejeg dina agamana. Dari tengah rugikan makmur. Iya. Tapi upami ieu keputusan raja mata karugikeun negara jeung bangsa, mata ngaributkeun, mata jadi mamala antawis ti negara ka negara, tiasa gempungan deui, tiasa musyawarah deui anu mupakat. Cari jalan keluarna deh. Sariah. Milarian di jalan kaluarna. Anu acara neme robah di bel. Margi ieu bakal aya mamala anu teu hade paman. Jelas. Mamalana naon? Baur mamalana. Punten. Wah, atuh. Pasti ya, cuma. Pandangan bulan. Wah, Semar teh rakyat Amarta paman. tuh gini. Semua tokoh masyarakat ya mantap tuh.
mungkin pemerintah negara Amarta bakal mikeun rakyatna. Upami urang maksa sadayana minta otak Semar Badranaya nganu harti pemerintah negara Amarta satuju anu mamalakna bakal beneng ceweng antawis Astina jeung Amarta. Di mana perang antara negara jeung negara anu rusak rakyat, ekonomi bakal leuwih rusak. Langkung acak-acak Lincet rakyat. Malahan itu bakal dimulkeun korban paman. Udah mau amikeun Upami kejadian perang ti negara ke negara tingali negara-negara anu sejen anu korban anu leutik Nya. anu teu bais teu meulem Eta anu rusak mah eta kudu diwayagah teh eta. encan upami perang negara Astina bakal koalisi jeung raja-raja nu sanesna. Amarta pun kitu deui yakin bakal jutaan jelema anu bakal jadi korban tina pasoalan ieu otak Semar. perang dunia pawayangan gitu mah. Mata kudu bisa nurus bumi teh di dieu neuleuh mah. Hapunten. Tiasa gempungan deui. Kaula teu satuju upami ieu nagara ditumbalan ku otak Semar Badranaya. Lari dewe lah nu Kajaba urang Astina parantos mikir dina agamana. Margi ieu teh mangrupakeun pil falsafah. Urang sadayana salaku manusia diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur. laras eta teh. Lain nganung harti utek Semar Badranaya diala dibunuh kula warga Semar saleutik gedena moal ngeunaheun. Keluargana Tapi ieu teh urang Astina sadayana upami nagara Astina palai panggih jeung katengtreman ieu nagara coba pola pikir cara Semar pake tah eta pola utek Semar tah eta pola pikirna paman. pola pikir Semar teh sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng alam. geuning Disaji, dimaki, dihina, dipitnah, osok manehna ngalawan. Tapi manehna mah sok nemongkeun lalawananana. Lamun batur ngewa teh manehna mah nyaah ka batur. nyaah deudeuh asih di mun di ngewaan kalau dia Sobar, tawakal, iman, takwa. Itu Semar. welasan asihan deudeuhan teh dianggo Welasanya ahan dedehan asihan silih asah silih asih silih asuh pada melanowo Semar teh Mode syair ini Semar mah. Semar tara mabok Semar tara judi tara ngomongkeun batur Ngomong ke Santogel mesin. jadi Semar masuk nemongkeun jati diri iya numawi sadayana anu linggih di dieu ulah waka sukasiri muncan pangih jeung jati diri eta Saur ki Allah dicegah mimpi tuh teh anjeunna mah teu da dipati cobi kali Pak. dat madon main mal Ieu pola pikir secara Semar kudu dipake kurang Astina. Semar itu manusia keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong. jeung mateni eta ya sasi otak Oposisi ieu. posisi nama hambatan Oposisi ieu. Hambatan ieu. yang lain gitunya Aya bahan real estate dibalikeun deui jigana. bisa jadi Nya. Mangkana geus katarima tilu kumang. ada burukan dapur Yen ieu teh kudu disatujuan ku sarerea. karena turun teh Mangkana ngobi wareu teu. ada burukan teh Wis karena anjeun ulah ngaganggu karena kalansaran maksud tujuan raja sanes ngaganggu ieu teh kaputusan raja tiasa teh kaputusan digugu lamun nyalametkeun negara jeung bangsa aya nyelakakeun udah dalam raksa atuh keur makayaan keur bakal leuwih hancur ieu negara ieu pelaturan pemerintah nomor sabaraha teh nomor sabaraha nya pokona mah nomor nu bieu we wayahna kena dicabut deui
iya geuning nu sok mimpin demo teh ieu Nah, bisa jadi kulaan memimpin barudak teh. oh aya nu demo teh asa dibere duit 50.000 daek we teu ngarti politik mah Keur mah teu boga gawe nih. nya keur mah aja kitu aja jelema lapar mah kitu da jeung mangga ge Kita diberi 4 tahun. hapunten paon kaula teu satuju ieu lamun kitu carana upami teu satuju minggir ulah pipilun kana urusan ieu tapi kaula salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun negara jeung bangsa Iya deh mundur lain anu harti kudu cicing tapi usaha pikeun nolak kana maksud jeung tujuan ieu aja. karena hei kumaha teu ngeunah hai sarua jeung ngalecehkeun ka raja nya nganggap naon ka raja sareh nganggap naon pula baca Ampang leungit. nya di urang mah dewan gerelut kerdil kabeh ge Lain ngagudakeun otak salah fisik. kerdil ngagudakeun fisik tukang beca teh mah parebut duit 100 salo preman Jadi lamun di parapatan di terminal pantas perebut duit gelut kaya kurang pro. kudu geus ngagunakeun ieu atuh profesional atuh euy wah Lewat sing cakep. pantes dina riungan kieu nu kieu patut dijieun pejabat getas harupateun hampang leungeun gampang leungeun aing raja ti mana keling emangnya hak asasi kalosal kaum manusia ter diukur ku tungtung sapatu anjeun nu raja Nah, eta ye. hah neungeuh ka kaula nganu harti anjeun geus keuna hamda Ya, eta pokona dina waktu ayeuna anjeun kudu kapungwakur singkaskeun di tempat dek kumaha karep anjeun di podaran sakarepmu aku ladeni di nu lega aku aja hayang karena pula katempo isa aswatama anjeun anu ngadon leletak di negara astina sarua jeung sia jadi herder suyudana sarua jeung sia keur karna moal munafik kulantaran ureus seubeuh di negara astina jadi warga astina salaku warga negara astina geus ditekadan komo kaula pejabat ya geus ditekadan toh pati jiwa raga nyawa demi keselamatan negara jeung bangsa astina lain demi keselamatan raja. masina cara anjeun ngorbankeun batur demi kesenangan pribadi Keuntungan pribadi saya tanya. Kesenangan raja pribadi. aja kaken bansut karena ya bae hadi bae maju pin batal
maju di lapangan perang maju waktunya dipuji tiba heula karena tercarekeun instruksi wajah gelut nasahan wajah gelut ya tah soal gelut masih terayuda na saya ya can pernah gelut di kerabat make otak sia dikuraja dipikanya dipikasih tapi nu asih dipulang sengit ngomong eta teh ngaranna teh beungeut ngingarep ati anak dijunjung harkat darajat teh kulan cek aing ku kakang sidana tapi naha ayeuna sia bet jadi oposisi jadi nencang video ayeuna ayeuna minah hukum adil teh ulah siet kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapak teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut sanajan raja di negara tapi pada hakikatna dina hakikatna tetap kaudaulatan teh sapinuhna aya di leungeun rakyat sanajan aya sisi teu kerajaan di dieu coba lamun eueuh rakyat narek ping-ping cucunguk gitu pimpin sato hah atuh goblok ngalawa doh ngalawa doh
ulah maju sia jeung aing prayuda upaya Ayo atuh lawan sapusing sia sanajan maneh karena pinter kata nger bisola kata puji mah mau ada bejat yang satu yang beas deh wah iya karaos Aduh, karaos menang ini. karasa dari tengah suhun Dah, wah iya delapan pukulan masuk belum terbalas. Ada pemasukan. sudah 8 masuk. Kenapa? Nah, tenggelan dan tiis belum. Sekarang dipukul lusa lu akan utak geti. Muntah darah lo. 2 hari lagi. tobat Ayah gitu. Huyuk, boy. Punah jika ada kuhiji ge. No. Jadi kata punah kuhiji ge. Oh, maunya 8 punah kuhiji. Awas lain dalam mengarti. 8 teu kere-kere tapi hiji namru Sanajan namru tetap menang kena 8. Sama dengan hiji. Loba kena 8 jabatan hiji. Bilang kamu 8 loh. Hah? Sanajan mana pintu katakan bisa katakan pun jadi apa mau ada kerja satu jumpa oke mau mundur ku sasiku mau nya saya bebas turunan tiri tuna ing kudu pas jeung sia hayang nyaho dek kumaha turunan aing kudu pas jeung itu hayang nyaho sia hayang nyaho sok sia hayang nyaho sia wah karena lari takut sama gua. Kaciri pejabat Astina karena dia nanti kaciri paingan negara na pinuh ku bancang pakemu hese rek aya kamajuan iya adiraja penjabat otak dikamanakeun kepantes otak nepi gaji-gajiger gitu dulu. Nah, teh. Radio gitu. Teradangan. Kayaknya nu main bola, Bro. Naonnya? Juragan di Patikarna Gusti Awanga teh ya. Hade wawadi teh teh euy pikeun kamajuan nagara Astina jeung rakyatna. Dar ayeuna kalaka diharurup. Otak atuh euy, otak. Selain kena penjabat atuh. No, teh lupa saya gitu. Di mana tetenya? Iya. Sian soteku selain harapan mau aya bener jang rakyat memising salah oge tetap tapi selain salah di parindingan rakyat masalah seetik dihukum digunyang ganjing Lu demo urun tapi jang aing pagawean aing di pabrik dipecat di PHK para banen loba pamajikan aing menggoreng patut geus kolot naon anu dipikamelang ku diri aing misi modal ge ayeuna asa demi negara jeung bangsa sia rek ributkeun aing aduh ada petir di siang hari ada pangpung dulu pada hulu oh ya no penampakan manusia gede kieu dulu. Waduh, ieu kolor iket teh. geus nu lain-lain sia ngahina ka rakyat teh Yang mukul kana hulu aing saha? aing
aing sendiri Oh jadi yang mukul sama kepala gua lu. aing sendiri. Apa alasannya? Kalau kamu dendam di mana saja aku tidak akan lari dari depan ini. Mukanya sama dengan saya ya. Iya sia nyen kaonaran sia balik ke astina aing nu dihukumna rek ngambing hitamkeun sia teh ka diri aing. Wala eta si goblok. Tobat anger. Bulan. Cing tewak kanger. Be ampun ting. Tewak kanger. Aning. Wah karena yang aing sia. Dekalahkeun ieu meureun Duryodana. Wah. Bangun. Sia aya. Lesokeun denawa. Modar kardus ya. Aduh, Woi. Usik ya. aduh. Siap. Ayo Lesokeun denawa. woi. Nah, cocok, anger cocok. Wah, Kumelayang di awang-awang. pasti di laut terag-ragnya. Ya mudah-mudahan lah mudah-mudahan di leuweung dari akan mau ngatuh. Kumaha nger? Wayahna we pangalakeun uteuk Semar Badranaya mangga sing percanten ka kaula. Ayo. Wanglus lampahipun ieu adipati karna kumelayang di Geganawiyati. Dipun palang ku ieu Durgala Denta. Kacarios di satengahing marga sopana. Marga iku jalan sopana alas pinggan digasala. Aya makhluk anu lulunsatan ti kai ka kai tidahan kadahan. Cukrah cekroh runatrinat maklum lampah monyet. Nyaeta monyet bodas anoman perpansana suta nuju ngalanglang buana. Sapa medale pun anoman perpansana suta tenak kentengane pun waldan dia.
anu ciri nawaruka Aya naon sepuh ayo nama gening alam tekan sa sumohon alam dunya kiwari teh kieu geuning da baheula mah leuweung teu nepi ka gerotan kansa kadu picung ku panangka cerme jeung malaka gerdog remeuy ku beweungeun ramai ku alaeun tapi ayeuna bet prutu jeung baheula mah ieu leuweung teh teu dijaga ararawet saprak dijaga jadi beak kumaha teteh kulan ai teh dijaga utuh ari aya nu ngajaga beak nya ieu pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran kansa kumaha yen kulan ieu ruksakna dunya teh leungeun-leungeun jelema kansa ku polah-polah jalmi kulan tapi parendene kitu keur kaula mah genteng-genteng ulah potong sumohon keun bae eta cilaka jeung salametna jalma mah kumantung kana amal perbuatanna nya kansa kantorna bawa pahili salah jeung bener ratu tarangga hukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng jeung kansa eta sepuh jelema pangruksak dunya walah leres ruksak teh lagi ruksak jeung ku hewan Hanoman wana prabusa nganggo-anggoan prajurit Hanoman pembela bangsa sekut singkir tandang gurih pirik titit Hanoman perpancana suta berwek teh dararatang monyet teh. Sumohon hiji jasa nih mah. Aya ge lutung geus kolot ning tukur ngerbam. geus kolot. Makan geling Jag sote lumpang wae teh ka Cisewu. Oh, teh Kansa ulah alam ayeuna lain alam baheula. oh sanes saling berganti Baheula mah cai curcor nu harerang eta silih udagna tampele jeung beunteur di hareup dipegat ku keuyeub atuh pugu beunteur teh reuwas nyalumpat ka sisi ka sapak bogo engkang-engkang
eta ku kadu picungku panangkat serme gerdog jeung malaka teh meuni rantuy reumeuy ku beuweungeun ramai ku alaeun teh lupa jeung balinding ditinggas ku tapi dina danget ayeuna nepi ka purutul kitu wah kalayan mah ya boa barudak teh ka hareup moal nyaho naon ari kuku naon ari bengu bengok wae nu bengok loba ya benguk leungit nu bengek loba gerdog eueuh ayeuna cingar udang silih udang tobat ieu alam hejo lemok dang daunan rajeg da tatangkalan curcor cai nu harerang teh geus teu aya ngan ukur dina ucapan wungkul endahna teh ngan ukur dina carita tapi kanyataanna gunung gunul pasir bulistir kanca eta cai di kota pinuku limbah waduh dek disebut iman kumaha alam geus mung deui bersahabat jeung urang alah ampun pernah stiker sayang tau nampar ya inggih barang anoman perpansana sutan nuju ngalamun nyaeta prihatin ningali alam ai naon pula naon ieu teh kaayaan teh kieu sumohon pula nyaeta karena anu dibalangkeun ti astina ragrag di payunan anoman perpansana sutan beda baheula mun urang-urang teh kadu atawa nangkain mah jelema kan sa wah lor sugan teh kalapa ulu eta mah ka jelema ieu pakaianna ieu pejabat ieu tinggalnya kerakanan jelema gedean ieu dina kerahna beda moal kitu ieu jelema tukang korupsi atawa aya nu ngahianat meureun teh atawa aya nu ngahianat meureun kansa da geus murah geuningan ayeuna mah nyawa jelema teh kan sa jiwa jelema teh geus murah ulah padahal aduh eta dina katerangan unga kiai unga ajengan nepi-nepikeun nepi ka teu didenge hare-harenya aya hukum kisos mungkin wah kumaha hukum kisos setiap urang maehan pasti bakal anu maehan deui oh eta geuning aya anu maehan teu kapangi cuk saha si Harun maehan si Junaid nepi ka ayeuna teu kapangi ulah kitu dina rukun iman aya percaya ka poe akhir sakabeh pagawean bakal aya akhirna kansa sumuhun eta sadang urang ayeuna maehan batur urang teu kapangi ngeunah-ngeunah kapan wong tua gawe witan wong nom dar malakoni sing sahakolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakati gubrag kana jurang katunggaraan lamun urang teu pangih ayeuna anak incu urang bakal aya nu maehan batur kan sae kahartos upami kitu mah duka atuh upami kitu mah teu hararayang teuing nu mah tah ai kaula kudu maehan jelema mah teu hararayang teuing cek haji udung geuning udung ditawaran teh hararayang teuing tapi aya keneh nyawa na we teh ari nap-napan eta mah aya kurang tuh masih ada napasnya
Iya. Kan cuman soca yang masih ada napas empes-empesan kan soca sudah lingkup. Cuman sotanya Cik. mukul lah. Cuman sotanya Manawi ieu Manawi ieu jalmi teu acan pastina jantungnya masih ada. Ada gedung Manawi aya pitulung pangeran da kaula oge ukur merdi karena asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan dedeheus karena kodrat irodat anjeunna kana pitulung anjeunna kana izin anjeunna muga-muga ieu jalmi dikersakeun teu sakara-kara damang we sapertos bahara-bahari eta ulang nyangakeun kanu ngapi ngajaringna singkahkeun ka nyerina kanyarina ketat datangkeun sageurna bageurna tatuna singkahkeun. inget aing aya di mandian ku kolot baheula Kumaha ieu cenah urang bongbong nyebutna teh bongbong teh hartina kosong-kosongkeun jiwa maneh tina sirik pidik jahil kaniaya Istreng panas tering teh ka bawah. bari di banjur teh geuningan singkahkeun nu bedegongna datangkeun nu bageurna datang montok dongkok. singkahkeun nu ogona datang solehna Jauhkeun basangkana deketkeun ringkina. jauhkeun basangkana deukeutkeun rezekina kitu kolot baheula mah geuning nya tapi aya deui di manian kitu dijampean kalah bawang mah kalah nataku kalah kabeuki jadi bangsat Kanya teh jampe di tebati. Budak sahat se. Mati tuh budak goblok mati. waras tu makaring jati-jati tu makaring waras uluya damang anoman perbansana suta di jiabah sapaneja Ya ge. iya adipati karna damang teu sakara-kara diri yang merbang ngimpen sareng ngalinuran ya kayak ngimpen sareng sakedah Iya. di mana iku labet aya di leuweung Sok kieu? di kulan laras eta kulan di leuweung-leuweung ribu. Aduh. Kadieu kasep, moana naon ya kadieu? Da moal dicak. Kadieu jaluk, kadieu bangun. Kaula tita tadi meredih ka asihna Gusti menta kana murahna nu kawasa supaya cager deui geuning dijabah ya kadieu kasep, kadieu jaluk. Kemana moal? Aya monyet bisa ngomong. Araraneh beda deui. Mangga kadieu sakedap. Gusti iya tanda-tanda keagungan pangeran Sumohon. Di mana wae keur kumaha wae. di mana wae keur kumaha wae teu oleh nyarengan ulas asihna Sumohon. hei gimana hong nun kisila saha panjenengan teh menak eta basa jelema mah jarang nu kieu ieu Bahasa teh kumonya. aduh Ari monyet sopan santun ari si karsa ka ulah. upami di persanten ngaran kaula teh karna saha menak karna teu aya terasna sugan karna sutisna henteu Atawa karena pi sugan. atarapi karna di henteu karna wungkul karna leras di mana menak kaula teh ti Awangga Itu geni. oh nagara Awangga teu pina leres ke kasep hakim netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab laras naon margina anjeun teh geuningan ti luhur ragrag teh nah ieu teh kacanak angin atanapi aya nu ngarogahala oh
kaula teh salarasna mah rengsek kopi galan pati mung eleh penginten eleh dialungkeun halus rumasaan ieu jelema teh da biasana mah sadajan eleh oge tetep ngaku menang nu sombong patlak sareng saha mena jeung hiji buta sakti mandraguna eta buta teh kapercayaanna Raja Astina kakasina teh Durgala Denta pakai gumujeng sepuh kukupingan teh sakti mandraguna sakti eta buta teh wah sanes pitani ayeuna teh eta buta teh jadi kepercayaan anak Prabu Suyudana Raja Astina jadi herder jadi herder Raja Astina leras Durgala Denta kakasina teu pino ke dupi salira teh saha ieu teh nah ieu teh makhluk monyet salira teh leras monyet anu kieu mah bentuk itu da sanes oplet kaula mah atuh kena seuri disangka bajai sanes bajai sanes bajar bajuri salira teh monyet tiasa sasauran nya diajar we di mana kaula teh nya ti Palitongo ti Leuweung Kenalisada Leuweung Kenalisada iya arah jeung ka Cermi bade ka mana biasa we nuju ngatro aden luntang lantung ninga kaendahan alam lara ngitung lemur milangan kori kitu we ngitung lemur milangan kori hanteu puguh di jugjug balik deui atuh sumuhun gitu ya bolak-balik cicing-cicing da itu nu we monyet bade angkat ka mana salira teh ai tadi nama kaula teh bade ka Irak ngan dipikir-pikir dulur teu boga nu wawuh mun teu tulusnya di dieu cicing sieun kata Arab kamu lieur monyet teh sieun kata Sarah beres aduh kakasihna teh ngaran kaula teh marginya kitu setiap dat sifat asma apa setiap aya dat aya sifat aya asma sareng apa jero ibu budak teh sakolahan ieu pasantrenan ieu da kaula ge kapungkur kantos aya masantren mah anu kitu sanajan bari jeung monyet diajar kalau teh sok tadarusan maca Quran hadis kitab kuning diajar sorop teh kumaha aya patokanan apaan sorop teh kumaha paala ya pulu paklan pahuwa pailun eta teh patokanan eta teh dalang teh lamun ku ilmu sorop beunang teh ngan kulantaran dina bahasa Arab mah eueuh teu aya ge dala ya dulu dilalatan bahwa dalun Bangus lampahe puni Bambang Sutapawana. Iya inggih. Tetapi Bayu Sutapawana. Laras. Kacarios di kampung Nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Tegagorowong Kacamatan Tegabuleut. Laras. Nyaeta padumukan Semar Badranaya. Kita ada kikian gemernya ke anak. Jak
boro-boro jalma gini kan mau ngoge nyaahkan. Alah, tak kitu sagalak-galakna mau ngahakan kopeah. Aya, moal ngahakan anak. Rarasaan teh aing teh keur ngabodor. Ya, menghibur pemirsa. Jangan sampai stres. Jangan sampai stres pikiran. Kitu tah hiburan teh penting Disiarkan sama TPI itu kan. Disiarkan dari TPI nih. Menggelarkan wayang golek Seni tradisional. 1 bulan 2 kali. Betul. Ya. Berterima kasih kita kepada TPI Sudah ya kan. yang sudah menayangkan wayang golek seni tradisi. Pasti orang Jawa Barat suka. Suka betul. Berterima kasih kepada TPI. Semoga TPI jaya selamanya. Ya jadi Tetap jaya. Itu televisi pendidikan. Betul. Hah? Betul kan. Aduh. Ya. Hiburan. Hiburan awal. Jangan sampai kita lupa kepada tradisi. Tradisi Zaman sekarang wah penganggur banyak. uang kerja sempit. Uang kerja sempit sekaligus tensi kriminalitas naik. Ya tinggi. Betul. Ayeuna tong boro lalaki jadi penjahat. naon Kang Awewe geus wani jadi copet. wah aya awewe jadi copet Akang Copet perempuan udah ada. dari Akang kungsi gitu kecopetan Saya kan mau ke Jakarta naik bis. Naik bos dari Di dalam bis itu penuh. Kan berdiri saya terpaksa. sambil pegang. Nah di belakang saya perempuan copet. Tangannya masuk saku saya. Kirain saku saya tidak bolong. Tidak bolong. Langsung pegang ke depan. Kirain handphone. Yakin pegang deh. Gitu. Aduh. Aduh dengkek tak dewek leungeuna. Olah kumacing. kap Kumaha Nah. kata Akang kumaha? Mending saya teriak loh. Kamu jadi copet, Mending mending cook. Aduh, mending saya teriak, mending dibelai-belai. Aduh, enak datang ke Jakarta teh saya. Aduh, tidak stres. Aduh, ayo hiburan mau disalin dulu, oke? besok salin atuh. Nah, akhirnya kau Hari kaul maka Mas Rani. mau ganti baju dulu bentar. Betul. Supaya Seragam dari TPI. supaya kelihatannya kelihatannya bagus indah Iya dong. kalau sudah disalin makan Sebab saya mau jalitongan. jaipongan. Hah? Mau jaipongan jali. Betul sekali Kak. Aduh, saya cakepnya. Aduh, jika primus. Tapi primus dewekna primus sakereut. Dan badannya tinggi lah. Jika Jeremy Thomas, Oh betul kan. tapi deka Jeremy buruk. Jika dia Jika Syahrukh Khan. Belum. Alah. Yang penting ya hiburan, oke? Iya. Balonku ada 5. Begitu lagunya nih. Nah, kan di Jawa Barat ada Cianjuran. ada. Hah? Ada Cianjuran. Oh, masing-masing daerah itu ada ciri khas. Ciri khas masing-masing. Seperti Cianjuran. Cianjuran. Ya, Sumedang, Kudarengong, Darengong. Subang. Subang, Singa Depok, Indramayu. Eta Indramayu, Tardug, Cirebon. Tarling, Cirebon, di Jelekong, Tardi, Tardi ayah, Ayah. Jakarta, Lenong, Lenong. Bujur aing, Lenang, cek aing oke. Bogor Dulah. Hah? Naon? Oh di Bogor Dulah. Aya kesini. Tah, lamun eta balonku ada 5 dipakai lagamna lagam Cianjuran. Oh iya ya betul. Kena surupan atuh sing ngarti. Double Cianjuran belakang. Balonku
ada 5. Oh, genah pisan. Sok sini. Sok sinan. Ayo turutan aing. Sok contohan atuh Kang. Entar dulu. Entar we. Lain entar atuh entus. Elah. Balonku ada 5. Yok. Balonku ada 5. Rupa-rupa warna aneh. Rupa-rupa warna aneh. Pakai gelik. Akhirnya. Nah gitu. Ujungnya. Wah. Jika bari itu kacekek. Tepas. Warnane. Kira kita bisa gitu. Ayo. Warnane. Jauh. Jika ucing lu kasese kan. Putih, kuning dan kelabu. Putih, kuning dan kelabu. Nah udah kecil deh. Merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Tengah dari contoh sama. Yo. Lain cecengiran siap. Tak kieu mawasinen ke rumah sakit jiwa cai. Ampun aing. Kang. Heh. Jawakeun genah bara. Kelanan jangan pikirna darda. Baca kecil teh. Meletus balon hijau. Meletus balon hijau. Dar. Masa balon bitudar minyaknya. Aduh, aya balon di bituna. Dar. Paling oge bitu mah. Aduh, ampun aing. Eta. Naon ya Kang? Lagam Jawa. Jawa dicocok marah. Hah? Logat Jawa dicocok marah sok. Balonku Ada. Balonku ada 5. ada 5. Putih, kuning dan kelabu. Putih, kuning dan kelabu. Nanti kecil deh. Merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar. Meletus balon hijau dar. Naik we. Eta hatiku dah sangat kacau. Hatiku mah eleuh dah sangat kacau. Tuh. Hatiku sangat kacau. Wakan itu. Ayo. Alah. Lain wakan itu. Ya. Enggak. Ada. Erek. Mau ngibing jaipongan. Erek kawan teh wakai nyerek kabeh.
kawas wayang kulit Ipis lah. tapi saluran Iya ya wayang kulit begini kegigir. Kegigir gak bisa lulat leren. Tidak bisa menggilir. Iya wayang kulit pakai ukur. bisa nggak ngaliat dalangnya Umi kunjang kanjing langit lap lap baton. Aduh kepalaku cekot-cekot. Se lakone opo papa dalang Asep Sunatan Sumanto. Ya Asep Sunandar Sunaria Bapak Aing direktur Sumanto. Banyak wakil Pak Asep kanibal tuh. Alah, lakonnya karena taning cina cucu kanibal. Aduh, ampun. Genangin ah. Boleh, boleh. Genangin, gua genangin. Mau ngibing. Boleh dikenang. Menghibur pemirsa dari TPI ini. Mau ngerengkenek. Boleh dikendangin tapi ada syaratnya dong. Syaratnya apa? harus bayar dulu kepada tukang kendangan tukang kendang capek kalau depan Aduh. Tah kudu kitu campur aduk bahasa Indonesia bahasa Sunda. Jadi kaciri nyunda na teh. Jeung kaciri teu bisa bahasa Indonesia na teh. Aduh. Jadi lu mau bayar sama gua? jangan nanya ngarengkene tapi kan akan tahu diri Aduh, ampun. Emangnya sih berapa duit sih? bagaimana Jaipongan itu? apa ada kendangnya ada rupa-rupa Iya kan gendangnya ada bangpak, bangkong, belekuk. yang mana yang dipakai Seperti bangpak, tulak bantingkeun. Mundur, maju, jaipong, belekuk. Tah gitu. Aduh, berapa tuh satu belekuknya? Wah murah satu belekuk itu 20.000 kan. Sebelekuk 20.000. Sebelekuk 20.000 itu pasaran Keramat Jati dong. Aduh, jadi 20.000 sebelekuk. Sebelekuk Hei, sakitu. sakit 20.000 Kalau 2 gitu, ya 40.000 kalau 3 gitu, 60.000 kalau gitunya ngerecek. atau bagaimana banyak durang mundur maju dancing terus Why? Mengapa? nah tuh Tidak diterusin mengapa? belinya cuma hanya 80.000 dikasih sama saya 4 belekuk Cuman itu hanya, jangan dirempet-rempet. Cuman hanya, iya kan beli 80.000 dikasih ya cuma 80.000 gitu. iya betul Ya kata saya tadi MOU-nya gimana coba? akan beli Tadi saya kalau enak terusin, biar uang belakangan gue ya belum. enggak Kerdil. bagaimana yang beli kalau ngasihkan Udah aja ngeborong ah. mau berapa nggak borong akan Gua ngeborong 4 juta. ya boleh 4 juta tuh berapa belekuk? ya 200 belekuk kan 200 belekuk? 200 belekuk Wah anjir. Terlalu banyak nih. nah, coba dulu dong coba dulu dong Aduh lutut gue bisa coplok nanti. Biarin. Iya. Saya suka nih TPI sekarang sudah nanggap tradisi wayang tradisi. betul dari Jawa Wayang Barat golek Ya. tradisional. dari Jawa Barat Ya. kan betul Oke. oke 4 juta. 200 belekuk Iya boleh. mundur maju singso
kalau banget. Aduh, cangkeng nyeri tuh. Pasti karena naon gek. Aduh. Kalau lewihi atulah. Aduh, cilaka mau bisa kerja ini marah Pak Sugriwani. Alah, tuh nih. Alah, lulus. Tak kula kalau lewihi kayak gitu. Kudu sigar tengah we urang. Jadi agama juga sudah memberitahu Bagaimana? jangan sampai kelelebihi. Eta Tuhan tidak menyenangi kepada orang yang kelelebihi. lebihi harus sigar tengah kan. Kalau gaji boleh lebih. Boleh kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jangan jet set. Betul. Banyak yang ditawarkan, belilah menurut kemampuan. Betul. Bro, mohon maaf, Lahir batin. Mang Cepot mau ngibing. Ya kalau ada kesalahan dari Giri Harga 3 mau maaf. Sesa tadi deh. Kadil kitu ka Akang Ilaing Ucu. Oh mangga, gua mangga. Batur urang kasitu milari teh nu herang batur urang bersatu ngabangun negara urang merenung gadungan katina kedatangan lempuk cukup sauyunan kata budaya Sunda. Ayaku nikmat Ucu. Ih, seni teh eta di jiwaan mah. Ujang. Sagala rupa persoalan oge urang teh kudu menyenangkeun diri. Kan tenan eta. Tapi disagede ngenyenangkeun diri teh balarea oge kudu senang, kudu suka. Suka, senang, bari Nya Cuk. sumber. Waah. Uwa nepangan pamiarsa dina tengah wengi ieu. Melalui teknologi. Etang-etang ngagugahkeun we atuh supaya urang kersa tahajudnya Cuk. Sumohon urang teh sampeyan ngantosan Ulah kalalanyoan sabab urang teh hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaraneunana toh. sadayana ge bakal
cenang ke orang tadi itu teh bakal ditimang ujang ditimbang dalares uak ulah lamun berat karena dosa digubrakkeun ka neraka eta tuh lamun berat karena bener asup ka sawarga tah mending ditimang di ditu nah mending nimang maneh ti ayeuna cek paraosan memening nimang maneh ayeuna uak mending nimang maneh ti ayeuna ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna kahareupeung beratan ku kahadean nya sayan uak bener supaya terugi gitu kan. ngarah salam yuk urang saling wasiatan laras abeh urang hirup teu rugi keruga uak demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran tah eta uak mudah-mudahan kalau bergolongan eta ai gara-gara sobar teh lain ditampilin kudu cicing ditajongkur morongkot digebuk kudu murungkut sanes ai ngaran-ngaran sobar teh kudu bisa mertahankeun kana sagara pasoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa jaga eta uak tah eta uak lah wabadi tapi bisa tuh sumohon nu matak ulah wakasuka seuri muncan nyaho jati diri tah eta pangihkeun heula sedengkeun dina zaman kiwari urang teh loba teh nempok keluar deh loba ting kaluar nempona teh pompa ting ka padahal cekolot baheula ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirikna satangtung diri tah eta ulah wakan nuduh kali jauh teh mah sabab dina wujud urang oge kaahengan pangeran wungkul ih atuh kanten tuh man aropa nafsahu teh nya sumohon uak sing sah urang jalma nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina apa ka Gusti di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca meureun tah turun kana tuh ujang makanya sae bulan jadi hartina teh lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyak kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna eta uak harus tetekian sae salilana sumerah pasrah teu aya somong jeung bedego teu aya bangkalan uak kitu tanya oh sae tampi jadi cinek nama dina wengi ieu teh atuh sabada nonton wayang teh nya supek geura mani diangir diangge babarsih ieu uak lain tah ieu mah pantas kitu oh kan beunah uak tarimakeun heula kana dosa-dosa anu geus kaalaman pek geura pindah beres uak tina laku lampah salah kanu bener geura niatan sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat laras uak disebut hijrah teh eta uak penting kitu taja sae uak kacampi wawadi teh uak bulan lamun hirup empuk jukung silih bela silih tulung dengan ngate adigung nawiskeun makhluknya Semar Sampurasun uluh aya saha uak saha urang dek nyemang aduh ya kadieu ya aya tamu bangsa naon deuleu itu ayana moal bangsa mana gitu sok siang balik sembah kapihatur kahunyuk panjenengan Kangjeng Rama hei ditarima ya nu kuntit tileletik nutur-nutur tilelembut
ngaprak kemana-mana abdi teh tibu budak jeung bapak bilih bapak kasinggung kolbu bener kagores sate bilih kagores hate bilih kabetrik ati kudu jadi anak Jai. kusim kuring halus emutan muga panjenengan ulah kira ngahapunten ka putra margi abdi nguping keterangan Gusti mau ada hampura ka simkuring tanpa simkuring menang hampura tinu yang di bapak aku berlindung kepada Allah yang aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Bapak memaklumin memaafkan kesalahan Ananda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatiku dan melindungi kita semua. Amin. Tuh. Jadi segala rupa persoalan hidup di dunia aja. Sama datang tetelakeun Gusti moal hampura ka eta jelema. Upama eta jelema tanpa menang hampura ti indungna jeung ti bapana gitu saja. halus tapi bener ada mau engget bener mau Naon sabab dina lebah dieu keur manusia nu hirup dalam dunia nya cu. Atuh gua teh nepangan. Nah, sangalelewe aing atuh. aing suka derek bener pikiran anak Aya tamu, Pak. Heeh. Nige.